Siap, Mang ya. Lancar. Oh, Kepala pita ya tah. Enong di dia, Mang. Ayo batur yuk. Ah, ya batur. Asup yuk ah. Nah, asup. Angge hapus. Checklist mana? Jamret. Ke Jamret kumaha? Mun kamari mah cik sikau. Atuh hayang ayeuna meureunna non hayang alusna urang loba tempat Tadi jauh. rekreasi teh kutana teh wali kotana dukungna edan-edanan. Di dieu mah Karang Taruna Kecamatan Antar Desa. Tah Karang Taruna pecahanana nya urang Karang Taruna asli di dieuna lebetkeun. Kan ieu teh berhubungan jeung dua desa nya. ai Lebetna teh ieu teh kumaha Mang ka desa mana Mang laresna? ieu teh wisata teh dua pintu masuk. Dua pintu masuk antara Orang sareng makan warung. ieu teh. Itu pada hari ini dan alasana curug batas desa. Pintu mah terus dibade di sor. Di batas sama Ti bolang Di Cikos. di permukaan Cekosnya. Ai ti bolang lama juga tidak sangka ke sor. Ari lebetna teh Tanjung Sari apa? Hari ieu mah Tanjung Sari, jalan ieu mah itu mah Mulia Sari. Mulia Sari lebetna teh. Diparebutkeun teh ieu tanah ieu kabungkur teh itu teh. Hari itu teh aya kange terminal. Oh nya da ieu mah tempat parkir di pas permukaan ayanya. Pas dugina ka dieuna upami tos lebet kendaraan lumayan. Apa mau dipasikeun mah ieu ku abdi di isa nu abdi mah sadarana ka urang ditu. Jalan teh bari tembuskeun ka dieu. Kan itu bari ditutup pintu masuk itu. Wah Ai gitu. suruh abdi kendaraan itu mah ka urang ditu cinta itu. Ari kitu memang jadi hayang kusorangan. Naon itu na ku. Jadi kita bila mana aya otomatis upami misalkan ditutup anu jalan urang, bila mana aya anu arek non ka dieu gitu ka curug ieu, urang mah moal bisa ngala duit. Nah, intina mah kan masyarakat mah lain berarti hayang ngala duit ku sorangannya, tapi meureunnan gogomplokannya. Seperti ayeuna meureun Karang Tarunana anu ngelolana Karang Taruna nya meureunna untungna jeung masyarakat oge gitu. Jadi hayang aya majuna masyarakat teh kumaha gitu kan lumayan namun misalkan ieu non maju gitu curug ieu ketika jadi wisatana anu endah gitulah. Lumayan Mang masyarakatnya bisa seperti ngawarung tawa naon pemasukanana. Awalna mah ieu ge bade dilalong ku kampung. Yang ada mah jalan ku sakampung ieu. Ai tos jalan sage warung geus jerak-jerak dia hal berhutani dialih ku berhutani. Wah rek kitu mah atuh licik. Bener berhutani nu ieu kudunya curug adinya berhutani. Itu lamun pertani na ngarti mah nyai pertani mah lah deuk naon deui emang lamun ieu mah tapi pertani nyokot keuntunganana ayeuna kan walaupun ayeuna lahan anu manehna gitu kan setidakna lamun masyarakat anu ngelola mah lumayan manehna ge ka bawah oge ayeuna manehna atuh tentang ngelola di dieu di luar di jero we Nah, sun arek mah abdi mah kitu dan ayeuna mah berhutani mah sakedahnana mah kitunya dicurug jadi ditulola tanah milik mah ku masyarakat we tanah milik mah gitu. seperti ayeuna kan masyarakat mah nyokot keuntungan pek jang masuk mah jang perhutaningan setidakna masyarakat hayang digawe ayeuna nungguan-nungguan kartis atunya setengah ke perhutanan ini setengah deui milang ke masyarakat masyarakat mah nyokot keuntunganana meureunnan dagang warungan jadi aya setidakna boga gawe meureun masyarakatnya mah ari ku kitu mah hayang ku sorangan atau di lahan parkir ti mimiti karcis wah eta mah rugi masyarakat mang Awalnya mah 5.000 tapi di Jurame mah tahun baru kan 8.000 kasih sih. Tapi tahun baru perhutani aya di dia. oh tahun hari-hari anu rame mah Ada perhutani datang jadi aku sok di sini mah ku pengunjung gitu. Nah, itu namanya kasus 8.000 dana butut. Nah, eta jadi pertanyaan oge. Tapi perhutani mah teh isina teh kasuk kitu. Da emang mang ayana ngayakeun karcis kudu ayana misalkan ngayakeun karcis sekian ribu teh kumaha masyarakat eta pengunjung puas teu lamun sakira-kirana pengunjung teu puas urang kudu berpikir deui gitu. Lamun misalkan ayana jalan alus tempatna tumaninah lah merenah gitu ngeunaheun berarti pengunjung oge mah sia-sia tong boro-boro 8.000 bisi leuwih ti 8.000 ge meureunannya. Ari puas mah tempatna jeung jalanan ngeunaheun. Ari kieu mah kan jalan ngeunaheun tempatna sok apa sorangan emangnya pengelolaan tempatna teh eueuh pisan gitu sakur anon perhutani mah. Jadi kur sakur hayang duitna mungkul aya ngelola mung gitu.
Berarti ulah gitu. gitu. Cing teh pada kitu ge henteu aya ka kampung memasukkan. Atau dina fasilitas jalan atuh cing teh diburuhkeun aya ngoredan ngumpul mah. Ieu mah da teu aya. Janten teh enakna ka abdi mah kitu. Tur padahal pengorbanan abdi kitu masyarakat ieu tanah ge sabarahaeun. Nanti nama ada serang itu nu dia jalan. Saya kena pengorbanan Haji Cucun tak ieu tangga. Saya 100 sak. Wah pasina sak perut. Haji Cucun lemona. Kan ka dieu pengunjung ai kitu nanyak di lobak. Cenah hawatos ieu ka sepuh mah meninggahi tangga cenah geus di abdi cenah Senin Batu. Simping ka dieu. Dirowa ku abdi dari di damelan. Abdi saya 50 kilo biasna wungkul. Ya cungku abdi jamin teng uang nama buruhna sareng urang lain jadi material gitu. Jadi pengorbanan salira ngabangun ieu teh. Teh aya nu naon. Teu aya. Oh pisan pengorbanan. Ieu nanti timbang saker waktu kerja naon we nyimpen di dieu gitu. Kayong abdi mah puasa manehna we di dieu atuh sing sae. Ieu mah teu aya kajeng di saung itu saling kalau pengunjung kasihan karcis. Eta cing di perhutan. Da sebenarnya emang ada pengunjung oge bisa ngalawan ari kitu mah. Karena ku abdi mah tinju kan hege tong dibayar antep cing sok itu. Ya tadi we abdi dongkap ka dieu kan kapungkur mah aya karcisnya di payun nya. Di tempat parkir nih kan. Ayeuna mah teh di karcis teh. Coba pas jalan anu ieu jadi goreng. Nuhun gitu. Nah, anjing teh jadi kieu, ai pas ieu oh da. Perhutani tak tenan. Kapungkur mah aya ku Karang Taruna nya. Pernah ku Karang Taruna. Kampung gitu teh. Mun geus dialih ku bertani mah teh aya naonan. Saking ku abdi mah terus dialih ku perhutani teh. Aparat desa teh bade ngabantu kitu ka kampung kitu mah teh naon. Oh, berarti antara karena naon cinta kemari ge abdi nyarios kieu. Kan saur pemuda teh kumaha cenah engke milih kubu cenah kae ka mana ngadukung. Malah ini dukung cinta usah naonan. Bener mang da ai manehna aya kahayang kudu dicomponan ku urangnya tapi kahayang urang hampir mung nyumponan gitu kahayang urang mah cing teh pembangunan teh di mana-mana ge cing teh meureun cing teh ari geus alus mah betah kabeh ge beunang penghargaan ku teh cing teh lamun ieu dibangun ku pamarentah berarti aya cing teh dana desa teh cing teh meureun nama atau dana kampung da ieu oge mang saresna mah lamun misalna anu ngelolana nya pemerintahna lah istilahna ngadukung ka hayang masyarakat gitu demi gitunya naon bisa wae emang dijieun panjat tebing ieu kan jangkungna leuwih ti 300 meter ieu da mari aya ti kecamatan ka dieu naros abdi kumaha milih pola ieu dipasikeun henteu ieu lah kumaha ieu dambal wisata tanah pribadi naon boro-boro laku pemerintah cing teh anu sareng investor wisata misalnya kamari ke kampung anu teu ketingali bogaan modal dipasikeun tanah abdi mah di rusak ieu kan kusuma aya anu nganihnya teh perhutan karena jadi kieu karena aya cing teh muka di nur ngabangun ieu sok penting mah pada ngagaduhan kan imatan mun masyarakat anu ka sahabat jalan kaduh nikmat cing teh meureun cing teh nikmatnya teh cing teh ku dibangun ya jalan cing teh kaduh pare saking teh jadi bisa ku motor tak kan nikmatanana masyarakat mah angot cing teh misalna abdi di dieu misalna aya nu sajana cing teh engke kanikmatan abdi mungkin kolamna bade ngadamel kolam segede kumaha di jaket teh kalau misalkan dilebetkeun ka anu YouTube diizinan mang upami misalkan diizinan bade dilebetkeun ku abdi ya ieu ge meureunan sugan we kadangangun ku pemerintah Tasik ya pokok hijina masyarakat mah atohna di damel wisata teh ngarah jalan dibangun gitu teh ge jadi non masyarakat dapat untung pemerintah oge dapat untung gitunya eta jadi tiarian ku sadayana oge tadi jadi walaupun petani mah nu sebatas kurnya kauntungan kena kasih sungkul pang gitu walaupun meureunan masyarakat anu awalna rugi gitu nya disebat rugi teh gitu entos misalkan ngorbankeun taneuhna kangge jalana kangge lahan parkirna gitu kan eta teh geus dia termasuk kerugiannya ente dibeli gitu tapi cuman dibalik eta masyarakat punya keuntungan gitu di mana-mana lagi perusahaan wisata perusahaan nya ai pada ngaduh keuntungan mah gitu semua mereka di halangan nya lumayan lamun misalkan pemerintah nak urang jeli mah gitunya mah sok ngadukung gitu kan kalau yang masyarakat terus beda ngadamel tangga ieu cengkeh 2 tangkal sari ieu tah tadi ge teh di ngajaga kumaha ieu cenah ngadamel tangga aya teh cengkeh 2 tangkal bari arago
warung kan sih da kenikmatan mah cinta leuwih teh 2 tangkang kena Tah, urang mah eta teh geus keasup pugi. gitu. Lamun berbuah sabaraha ratusan gitu lamun. Tapi kan orang tidak memandang kerugian gitu. Jadi naon mandang teh masa depan. Ayeuna teu kealaman meureunnya masa depanna ku urang atau ku anak incu urang meureunnya mah. Anu ditinggalin ku amun beri ngarit sila Oh, mohon mangga mang. ngarit Mangga. Iya.